Insan Kuningan FM masih sesarengan di Galura 100,5 MHz Radio Kuningan FM anu ngajumantara di Jalan Aruji Kartawinata nomor 3 di Kabupaten Kuningan. Dengan dia Insan Kuningan FM masih direncangan ku ngajun dina acara Sabah Desa, acara maneh anu kapiatur saban dinten Jumaah ti tabu 4 sonten duwih ka tabu 5 sonten. Nah di Insan Kuningan FM kitunya ngaguar ngeunaan masih dina persoalan minyak goreng. Namun langkung ti payun Insan Kuningan FM nguningakeun deui kitu nya Insan Kuningan FM ieu acara teh didedel ku Bank Kuningan kitu nya. Bank Kuningan anu alamatna di Jalan Sudirman nomor 88 Kuningan di Pasar Baru Kapali Wetan gitu nya di Pasar Baru mata di Pasar Kepuk. Insan Kuningan FM di antawisna Bank Kuningan gitu salah sahijina muka tabungan pasti anu danget ieu nuju di ronjatkeun Insan Kuningan FM ngalangkungan 1000 rekening gitu tanya mun program 1000 rekening gitu. Kita program anu tiap desa na Insan Kuningan FM seueur masyarakat gitu anu ngalangkungan eta program nabungna. Alhamdulillah Insan Kuningan FM ku pangrojongna masyarakat di padesaan salaku bank nya mumpun milik pemerintah Kabupaten Kuningan. Bank Kuningan kiwari ngarojat gitu nya ajen boh dina pelayanan atanapi dina hal-hal anu ngait kana kaperyogian masyarakat di antawisna salianti nabung ge tiasa nambut ku cara-cara anu tangtuk kitu nya. Mangga masyarakat Kabupaten Kuningan kitu nya mumpun dina raraga urang atunya ngarojong pangbangunan gitu Kuningan maju kolon berbasis desa gitu kolon bank oge ayeuna tos urang desa oge tos nabungna ayeuna mah nya mumpun diantawisna ka bank milik pemerintah Kabupaten Kuningan nyatana Bank Kuningan. Aturan atunya kanggo ka ring-ringan ti jajaran Bank Kuningan ti stafna tentunya direksi na kepala bagian sadayana kum teu diwiji-wiji dia pun dina danget ieu saya dina ginulu rekarahiyuan mungkin najar kawilujengan atuh tiasa masihan pelayanan anu sae kanggo masyarakat Kabupaten Kuningan utamina. Mangga urang jengkeun deui nya Insan Kuningan FM tadi masih keuning ngaguar ngeunaan minyak tuh tah dinten-dinten kamari ngayakeun operasi ngaeta operasi mendadak teh sidak ke pasar-pasar atau dinten tadi oge Bupati Kuningan Bapak Cepurnama sareng ringan sareng Bapak Sekda Bapak Haji Dian Rahmat Januar atau naon cek pada paus nama tiau nalingakeun gitunya nalingakeun tanapi ngamonitor gitu karena ketersediaan minyak goreng anu disebatna istilahna teh satu harga di pasar rakyat Kabupaten Kuningan nyata pasar desa Cirimus Kecamatan Cirimus sareng pasar desa Ciputat Kecamatan Ciawi Gebang kitu nya Insan Kuningan FM atuh dijejeran ku Bapak Dandim 06 5 letkol CZI David Nanggolan ST Kapolres Kuningan Bapak KBP Dani Arianda itunya oge tangtos gitunya ieu petalina ieu Bapak Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kopdagperin Kabupaten Kuningan oge Bapak UU Kusmana mohon nyarengan aranjeuna gitunya di antawisna tadi aya Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Pak Sekda gitunya mohon dina utamina dina ngecek jadi ngalajengkeun gitunya laju ning laku tina ayana surat edaran terusnya surat edaran teh anu dikaluarkeun ku pemerintah Kabupaten Kuningan patali sareng nerapkeun satu harga minyak goreng 14.000 janten sami gitu nya bade di pasar mana gitu ta bade di pasar Kepuh bade di pasar Baru bade di pasar anu sanesna oge nya kumargi tadi ditetepkeun teh ya
sebatna satu harga minyak goreng 14.000 jantan sami itunya teu di benten-benten di pasar mana ge hargana sakitu. Tah tidak pengecekan di pasar Cilimus sareng Ciawi Insan Kuningan FM anu parantos di Ical minyak goreng teh nyaeta hargana teh 14.000 tuh saliterna gitu ya. Sauran Bapak Bupati nya Insan Kuningan FM atuh dina nalingakeun oge sekaligus ngadistribusikeun minyak goreng ti PT Swiss Kuningan kanggo para pedagang di sakumna pasar di Kabupaten Kuningan Insan Kuningan FM. Tah Insan Kuningan FM dina ngadistribusikeun minyak oge nyaeta salilana teh lumangsungna 2 dinten kitu nya nyaeta dina dinten kamari sakumaha disebatkeun tadi sareng dinten ieu anu parantos disalurkeun teh aya 4.800 karton kitunya kanggo salur sakumna pasar anu aya di Kabupaten Kuningan. Atuh jengap nyata harapan-harapannya dina ngajual bahwa di pasar tradisional bahwa di toko-toko modern oge sangkan ngalayanan konsumen teh anu ngabutuhkeun minyak goreng kalayan teges gitunya dina ngajualna teh henteu aya sapertosna ngalakonan praktek anu sifatna ngaberatkeun konsumen. Eta ku ayana pasaratan teh anu sebatkeun tadi atanapi disebatkeun kanggo sangkanan minyak goreng teh sangkan menang minyak goreng teh aya alasan heula gitu tah nerapkeun pasaratan teu kenging eta teh nya saur Pak Bupati oge tah. Dina masyarakat oge dina meulina minyak goreng teh atuh cenanya beuli we kitu luyu sareng kabutuhanana ulah mak pedasna keur aya keur butuh paek cenah diborong paek dieu cureuan janten istilahna sa kumaha gumantung ka peryogianana nya janten supados stokna teh mayeng gitu tangtosna kanggo kapayuna tah gitu. Atuh sakumaha di tetelakeun oge ku Kepala Dinas Diskopdag Perin Kabupaten Kuningan Pak Upusmana MSI anu ngandugikeun kieu kagiatan teh aurna teh jadi dina salian tinalingakeun harga oge sareng pasokan minyak goreng ka pasar rakyat sangkan masyarakat Kuningan tetep tiasa kacumpunan tina kabutuhna minyak goreng ulah duikeun ka teu aya kitu tah. Enten atuh cenah ka masyarakat tetap cenah kedah wijak dina meuli sareng ngalakonan nana ulah nepikeun ka sek paripos mah naon teh kitu disebatna teh panik janten istilahna mah sasah gitu tah sasah bahasa Kuningan mah gitu sasah margi sira pamarentah oge ngajamin yen stok minyak goreng tetep aya sadia senaku caranya eta hargana nu kahontal ku masyarakat gitunya Insan Kuningan FM. Tah salian teh oge Pemkab Kuningan oge baris naon gitu nyandak lengkah-lengkah hukum gitunya anu kawilang tegas gitunya kanggo para pelaku usaha anu melanggar katangtuan gitu. Tah sakumaha disebutkeun tadi kurang ajud aya tindakan anu baris ditindak ku pamarentah sacara hukum upami aya pangusaha anu tuh boh ngamainkeun harga dina minyak goreng atanapi nimbun tea gitu tah disumputkeun barangna tarampi kumaha gitu eta aya tindakan-tindakan secara hukum kanggo para pelaku anu ngarempak aturan katangtuan pemerintah gitu tanya Insan Kuningan FM. Insan Kuningan FM satu acana ngajikeun deui guaranana bewara-bewarana ti padesaan Insan Kuningan FM. Karasan aya nu bade ngalaku heula sakadap kitu tanya uhun. Hendak kitu tanya uhun. Sakali deui Insan Kuningan FM ya cara didedelku Bank Kuningan, Bank urang Kuningan, Bank pemerintah Kuningan.